Bentar lah bulan Syawal mah. Isuk-isuk geus ngopi bisa kekenya musian bang si Bojong. Mana udah lagi? Yang ngopi tuh udah sering ngeracun mana? Haruh, kopi yang kalah tabur deh. Yang kadiga yang. Kunaon si aga goroan bae? Dulu kopi acan uyup-uyup acan kalah tabur. Kunaon kala ditabur-taburkeun? Tengah aja yang matinggo ku kita ditabur-taburkeun. Terus eta bisa tabur kunaon? Kata jong ku suku. Boga sukuna eta tajong bae sapatan kunaon? Aja bidis batur naik disapatan. Daripada tamah tujang tajong bae ngabeakeun pakaya, mending disapatan. Gara-gara tengah aja najong kopi suku manek dibuntungan amper kantin mantangan dijinkeun deui kopi ya. Mantak naon aga nyeun kopi sorangan ka ditu? Yang tibang disitah nyeun kopi bangun dikale keedan. Tibang nyeun kopi kudu ku pamajikan ocon-ocon teuing. Cek kiai ge nyeunkeun kopi kana salaki mah pahala ya. Cek batur ge pamajikan eta ulah dijieun babu teuin. Sada nyeun pamajikan jadi babu. Atuh eta sagala kudu ku pamajikan. Saenya nata teu ngombehan doang. Nan aya daek ngombehan salaki. Teu hayang amat mana teu rametekna. Cenah kan jadi pamajikan eta kudu patuh kan jadi salaki. Patuh si patuh. Kitu ge ulah tamah sampai disita ngombehan. Atuh nyicingin cai bege cenah yang menang pahala nya ngombehan salaki. Pahala daek gendobel. Teu meunang pahala los ai mah. Atuh berarti mun angis jompo teu ulu kala. Ngising dina calana moal diombehan-ombehan ku ai. Dibekep ku ai mah sita eureun detak jantungna. Atuh modar teh eta mah. Menjeger rajinkeun kopi diang ka ditu. Perkara nyeun kopi bangun debat ka lor kaki dulu. Heeh. Bawa pemajikan sita nyeun kopi paman dikale kedan. Antek. Boga salaki loba-lobatin parentahna. Ya, Ari eta kopi tenan cawerang amat. heeh, dong hirup teu cawerang. Kahayang dong jelema cager kamampu eueuh. Ulah so ngomong teu mampu ya, lamun atuh boga ka mampu mah, ai moal anakan. Ari geus otak mah sumlaju kadinya bae pamikiranna. Ya mah jagra uyup kopina. Sarena teh ieu mah kopi mani cawerang kieu. Ulah sok loba omong mah jagra inum ku inum. Camplang amat ya. Nu jadi salaki mah kitu ieu lah. Telok ngahargaan jeunan pamajikan. Atuh meureun camplang ya, moal asup mah kana ti koroge. Heeh, dong hirup tah camplang. Sakitu anak pamajikan para baneun, hirup ngadaweng be alabatan bos. Malih aing jadi bos ku ari mah ya. Bos orai kadut meureun. Mah jagra nikmati beta kopina ini kerereng seheula. Dulu kopi cawerang kieu mah kumaha teh nikmat. Jaha dia geus hudang kolot kapoe. Ari eta kopi tanah meuni cawerang amat. Anak mata nyideun kopi mun diharang doang kieu lah. Mama boga anakna ieu teh bisa nyieunkeun kopi acan. Beak meureun kopina eta. Ha meureun sasa lebaran ieu ge. Eta mah kopina beak munasabah bae. Makana ulah sok ngaranan anak aing teu becus nyieun kopi bae. Diana bae eta mah salakina sebul teu bisa nyer duit. Ari mah kadila isuk keneh naik naeun. Atuh didengena ku emak daria hoghag bae mentage emak ka dieu bae. Mak nu ngaranna rumah tangga mah tah mah hohag sudak seutik atuh adatna. Adatna kumaha teh? Bu daria mah unggal poe hoghag bae, pasea jeung pasea bae. Nu ngaranna pas eta bumbu mah dina rumah tangga mah. Bumbu tai ucing meureun hasem. Atuh mun teh mah paseana sabulan sakali, saminggu sakali karak bae eta. Ieu mah unggal menit hoghag bae. Anak mah ieu tah ngacakan pasea bae ngalah ka indungna. Dia ari ngomong jasok bener bae. Geus mah ulah sok ilu campur ka rumah tangga anak mah. Nek silin korotan atuh mah jadelkeun bae. Ieu mah ilu campur bae ka rumah tangga anak. Kumaha teu ikut campurna? Dia barang dahar ge meulenti kolot mah eueuh. Mun tah mah daria ieu itu henteu kudu dibere ku kolot. Karak bae aing ge lepas tangan. Gue ieu mah sangu sapiring ge tina kolot. Munasabah bae ikut campur ge. Minta kopi burung abi mah. Dengela ari barang penta mah teu boga kaisin. Tama dia geus teu boga banget meureun. Ari lain banget mak, banget. Eta beungeut kandel. Banget kandel kumaha teh. Beungeut kandel geus teu boga kaisin kami toha. Cek sate ama abi geus saroba jelema aya isina kami toha. Mun boga kaisin ge mah tadi unggal poe mentaan beas bae. Atuh daripada tama anak mah geus teu barengakan, atuh disini-sini ge maksakeun bae minta ka kolot. Jabo kene kolot ieu. Kumaha mun geus teu boga kolot moal barang dahar sigana. Atuh kolot geus teu boga mah pan aya warisanna mak. Nan jebeloon, berarti dia ngadoakeun kolot supaya tereh pae heueuh. Sate ama pamikiran antek-antek teu ini. Ari eta dia ngomong-ngomong warisan, Panceng mah cenah lamun geus teu boga kolot mah dia moal barengakan. Terus salah abi lamun ngomong-ngomong warisan. salah lah, saruan eta ngadoakeun kolot teu bener. Oh ya abi mau ngomong ku kumaha ge salah bae cek mama. Makana mun kolot ngomong meujeus cicing bae ngecedog. Eta mah mun kolot ngomong nerembel bae. Terus iyalah anak aing ka
mana lah? Dange ditanya na kolot cicing bae. Tadi cek masih tah cicing, ya abi cicing salah keneh bae. Terus abi kudu kumaha mah, pirok abi kudu nyekek maneh mah. Ha gara